Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bi Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setiap jalma dina keluarga pasti pernah ngalaman susah. Biasana sok gampil pisan emosi, hal leutik sok digede-gede, masalah leutik sok dijieun rumit. Padahal emosi teu bisa nyelesaikeun masalah, nu aya tambah-tambah masalah. Sabab ari keur ambek mah teu bisa mikir jernih, teu bisa mikir bener. Sok sanajan salah ge asa aing pangbenerna, moal narima kana pepeling, moal bisa asup saran. Jadi ku kituna di mana urang keur ambek buru-buru wudu supaya tiis pikir jeung supaya ulah sampai gagabah. Anu mantak kagagabahan teh anu mantak jadi sesalan. Sabab jalma gagah mah lain anu leber wawanen, lain anu gede amarah, tapi jalma gagah mah anu bisa ngendalikeun amarahna, anu bisa ngendalikeun hawa nafsuna. Sabab dawuhan Allah Ta'ala dina Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amaman maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa wa innal jannata hiyal mawa. Anu hartosna saha jalma anu sieun kana tempat siksaan pangeranna, maka nyegah kana nafsuna tina kahayang nafsuna, jeung eta jalma surga pitempateuna. Tah kukituna para hadirin, dina rumah tangga ketika aya masalah, aya cekcok, aya dokdektak, eta biasa. Sabab ari piring mah moal paket rok jeung batok, geus pasti ari piring mah bakal paket rok jeung sendok. Kukituna ulah gagabah, kudu bisa ngendalikeun amarah, sabab bisi hanyakal bisi anak anu jadi korban. Tah sakali deui dina kahirupan mah geus teu aneh, kadang manggih senang, kadang manggih kasulitan, oge karipuhan. Tah dina nalika urang keripuh, keur susah, sing ati-ati, kudu bisa ngendalikeun diri. Wallahu alam bisawab. Mugi aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.